anu leuwih penting leuwih pokok ini gitu ya anu teu mampu udah Pak RT ge emang sakitu sok salah sih Pak RT teh jadi Pak RT teh mere bantuan teh tepat sasaran jadi mere bantuan deur kan ini anu teu mampu ini anu teu mampu teh apa boro-boro boga HP boro-boro boga TV boro-boro nonton berita ini ya hatur lumayan duit corona alhamdulillah mudah-mudahan Pak RT corona sing panjang umur akhirnya corona teu beak-beak nepi ka ayeuna beak corona ganti indungna Omicron engke mah ganti juga nama Omicron hayo we Sister Cron terus we nya aneh corona baheula mah nu eueuh teh naon ulang teh oh ayeuna mah ganti minyak goreng asa teu nyambung minyak goreng areueuh tutuhan juga nama pohon sawit di Sumatera teh ya sekalian sing sabarnya Pak RT mudah-mudahan di urang mobil khusus di Ganawari ieu nya mudah-mudahan masyarakatnya sing kompak sabab tadi training sekurang kali kiwa budunya arba'atu arba'ati asya bil ilmi ulama wa adil umarok wa bi makhawatil adniya wa bi adil fuqar jadi sadayana teh opat ieu teh kudu berperan sadayana pemerintahna adil lain masyarakat teu ngarojong mah keur naon mantaknya mudah-mudahan urang sadayana sing karompak sadayana dina bidangna masing-masing bisa nyeklan pacul make pacul bisa nyeklan parang make parang bisa sasapu teu bisa urang mah aya duitna bare ngopi keur kopi sok si kompak sadayana insyaallah lemur Ganawari semakin barokah amin ya Allah ya rabbal alamin teu hilaplah para bapak-bapak ibu-ibu pemuda katut pemudi oge murang kali nu sami-sami lingi di tempat oge teu hilap ka Cau Bagja, Oki Jeli, Kupat, Rambutan, terus tiasa hadir. Di dieu mah hebat nu hadir ge kumplit aya. Daun kalapa, terus tiasa hadir sanos nu ngaosna bari diajar duka aya pulungeunana, duka henteu. Ieu teh salah guru teh manggil teh ka Kasim Abdi. Nah ieu teh timbul pertanyaan kunaon manggil abdi ajengan seueur. Ngan jigana ieu mah jigana. Jika tapi iman tong dibukakeun da aura tadi oge carioskeun ya tapi insyaallah pun guru Bapak si Abdi ikhlas mudah-mudahan sakadenan silaturahim ngan ieu mah disebatkeun teh dicarioskeun teh nya udah ieu teh di Marema ge da niis nya Rajaban niis ieu teh Ibu da Marema mah biasana oge atuh di mana Rajaban Marema mah make tenda lage 5 lokal 6 lokal panggung lagi gede tuh 5K7 5K6 ieu mah dina 3K2 aya lah 3K2 make bangku diheukeun bae da niis bae biasana mah ajenganna oge jauh jadi jauh sih di Karawang kan biasa mah bener ajenganna ge perwaran pasantren ilu kadang ajenganna oge bayaranna oge gede deui ieu mah ajenganna oge da putrana duka dibayar duka moal moal beukeun bae ah da malum sih niis kan ieu mah dicaritakeun teh si Abi mah insyaallah ridho dicaritakeun ieu mah mudah-mudahan sing jadi pecutan ka urang sadayana Rajabannya setahun sakali muludan teh setahun sakali atuh sing rada antusias ditanya mah da pasti embung ibu cinta teh ka Kanjeng Nabi moal pasti moal nyebut henteu moal pasti nyebut cinta aya Rajaban niis wae kemarin muludan niis ngan sabari jeung niis mudah-mudahan nya urang sadayana sing geuning barokah amin ya Allah ya rabbal alamin para bapak para ibu para hadirin sadayana parawan aya parawan belang mana parawan nah ngacung parawan cicing ini mah tong ngacung mah maknya parawan peot parawan ngacung teh ai parawan ulah dinu poek wae neng ieu mah unggal ngaji di mana-mana parawan teh ditarukan we jadi ustaz teh boga konsep 2 jam teh menjadi nama ngan saja paling ge da sareuseuh atuh ningali teh bapak-bapak we jeung aki-aki ini cing atuh parawan teh dihareureun tong dinu poek sabab bedana jelema jeung setan teh ari jelema resep cicing dinu caang ari setan resep cicing dinu mantak lamun neng cicing dinu poek berarti teu katingali eueuh lain setan teu katingali neng ya nu caraan
Mudah-mudahan sabari jeung niis urang sadayana saparatosna uwih dina ieu acara mudah-mudahan sim kenging barokah amin. Naon barokah teh? Ai cokolot mah barokah teh saeutik mahi loba nyesa heueuh bener eta teh. Jadi boga rezeki kita saeutik mahi loba komo nyesa bisa nabung apa. Ngan barokah teh nyaeta ziyadatul khair, nambah-nambah kahadean. Tadina tara daek rotinan jadi daek rotinan sabalikna ti dieu Rajaban teh. Tadina tara daek salat di imah wae daek ka masjid eta mah bapak-bapak teh. Eta barokah. Tadina pelit tara daek sodako. Matak Rajaban isge nu sodako ngasalit juga mah. Eta teh barokah mah nyaeta kitu. Tadina tara daek sodako jadi daek sodako. Eta barokah. Mudah-mudahan urang sadayana sing kenging barokah amin. Ibu-ibu hoyong barokah? Bapak-bapak hoyong barokah? Yakin barokah teh aya yakin? Sing hade nya Pak, Bu, urang mah ulah jiga tatangga sabeula. Aya nama seueur kelompok-kelompok Islam nu teu percaya kana barokah. Si eta mah sok seuri bari jeung sinis di mana urang ngomong-ngomong barokah. Sing hade Bu, urang mah ahli sunnah wal jamaah sing percaya kana barokah teh. Di mana Ustaz nyaho aya barokah aseueur we. Doa Kanjeng Nabi anu si redaksina nyarioskeun tentang barokah. Teu pati-pati Kanjeng Nabi minta barokah, lamun barokah teu aya hargaan. Sabab Kanjeng Nabi tara minta perkara anu teu aya hargaan. Jadi mudah-mudahan urang sadayana si kenging barokah amin. Apunten ya Bu, kalau ieu sehat-sehat. Mana doa Kanjeng Nabi anu si redaksina nyarioskeun tentang barokah di antawisna tadi utos Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Redaksi doa tersebut nyarioskeun tentang barokah. Bahkan urang mah lamun rek tuang pan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Sami eta ge nyarioskeun tentang barokah. Bahkan lamun tos nikah doa anu pertama dipanjatkeun pada urang mah doa minta barokah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Eta ge sami berbicara tentang barokah. Bahkan ngajadikeun konstruksi penting dina salat sehingga lamun teu dibaca teh teu jadi salatna. Mana at-tahiyyatu mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah bihdituna wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sami eta ge masih berbicara tentang barokah. Bahkan dikuatan ku ayat Al-Qur'an, law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Konteks ayat tersebut nyarioskeun tentang barokah. Jadi mudah-mudahan urang sadayana sing kenging barokah amin. Ibu, saur Anas bin Malik, kitabna Hujah Ahli Sunnah wal Jamaah. Saur Anas bin Malik, lau qabda syahrul Rasul, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipotong rambutna, dicukur. Sadaya sahabat sok kurilingan di hadapan Rasul kuriling. Di hadapan Rasul teh kurilingan Rasul. Saur Anas bin Malik, wallahi demi Allah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipotong rambutna, teu aya sahelai rambut Rasul pun anu jatuh kana tanah sadayana nyangsang dina dampal pandangan sahabat. Hebat teu? Gaya teu? Aheng teu? Percaya teu? Percaya. Yakin teu? Yakin. Hari gini enggak yakin. Yey gitu Ibu. Dan kayak lamun aya deui, da tadi mah caricing wae. Muludan unggal tahun Rajaban unggal tahun rotinan tiap minggu kan Nabi teu percaya keneh. Red Khalid bin Walid Ibu salah satu panglima perang terhebat di zaman Rasulullah, kantos nyelipkeun rambut Rasulullah dina kopeahna, dibungkus pakai kain bodas diselapkeun dina kopeahna. Di suatu ketika kopeahna Khalid bin Walid ical di negara kafir. Dipilari ku Khalid bin Walid eta kopeah ternyata cek eta keterangan seueur kafir anu terbunuh gara-gara ngelali eta kopeah. Wah booming Bu harita lamun aya nama viral. Tong boro-boro kafir sahabat oge deui ka komen. Ya Khalid bin Walid kunaon anjeun gara-gara kopeah wani maehan jelema. Jika nu leuwih penting keneh harga kopeah ketimbang harga jelema. Kumaha saur Khalid bin Walid, hampura sahabat kaulah ngabunuh ring gara-gara kopeah. Kopeah mah di pasar Jumat loba, di pasar Bokomo. Ngan kaulah ngabunuh karena dina kopeah kaulah aya rambutna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kaulah sieun leungit barokahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat teu Bu? Gaya teu? Aheng teu? Percaya teu? Yakin teu? Hari gini gak yakin? Kurang kompak. Ibu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaleueun minum, Rasul mah tara diseepkeun Ibu, sok disesakeun. Naon sababna? Sabab bojo-bojona Rasul sok ngaleueut dina tilas Rasul. Naon tujuanna? Tabaruk biasa di Rasulillah, ngalap barokah dina tapakna Rasulullah. Jadi Rasulullah mah boya. Lamun ngaleueut teh tara diseepkeun sok disesakeun. Jadi lamun lambai Rasul paling dieu, bojona oge paling dieu. Pak, lamun Rasul lambaina paling dieu, bojona oge paling dieu. Naon sababna? Tabaruk biasa di Rasulillah. Cing kira-kira Pak, lamun urang ngaleueut hek disesakeun, pamajikan urang daekeun moal nginum sesa urang. 2 gelas urang mah. Urang hiji pamajikan kusa gelas lagi moal mungkin ye. Lamun bapak ngaleueut paling dieu, bojo bapaknya paling dieu moal pasti paling dieu. Naon sababna? Gilaeun. Bau jigong. Tah bojo-bojona Rasulullah tara di mana Rasulullah ngaleueut lambaina paling dieu, bojona oge paling dieu. Sabab sok ngalap barokah ti Kanjeng Rasul. Suatu ketika Ibu Aisyah nu jadi contohna. Rasulullah haus hoyong pangnambakeun cai amis, lamun ayeuna mah teh manis beureunya. Miwarang ka Ibu Aisyah berebut Ibu Aisyah ka dapur. Bade ngadamel cai amis. Terus dipasikeun ka Rasulullah. Ai pas dileungeut ku Rasulullah kana diseepkeun. Da eta mah Ibu Aisyah rada hanyelung Ibu katingalina teh. Wajarkeun teh, ya Rasulullah kunaon teu disesakeun. Kunaon diseepkeun teu kenging kaula ngalap barokah ti anjeun. Teu kenging kaula ngaleueut tilas anjeun. Kumaha saur Rasulullah? Hampura Aisyah. Sim kuring teh cenah nuju haus banget, kaula teh nuju haus banget. Mun aya keneh mah gula panginyobeun deui we ka dapur. Berebut Ibu Aisyah ka dapur, anu maksudna pada ngadamel teh manis deui, cai amis deui. Pas bukakeun wadah, Ibu Aisyah bolotot mata simeuteun. Rek aprajung ke sampada kek salembut, ngadeg deui ongkoh sing goreng tadi teh salah ngasupkeun lain gula tapi uyah. Oh, painganan diseepkeun meureun ku Rasul dan meureunan asin. Cing kira-kirana Ibu. Lamun Ibu ku bapak dipiwarang pangnambakeun teh manis. Bapak piwarang ngadamel teh manis ka Ibu piwarang. Hek salah ngasupkeun kalah make uyah. Kumaha reaksi salaki urang? Diburakeun moal. Kumaha ngomongna? Teu neuleuh. Teu wajas. Teu bale. Rasul mah henteu diseepkeun. Naha make diseepkeun? Sabab Rasulullah mah tara ngamubadirkeun barang. Atuh kunaon teh disesakeun ka Ibu Aisyah? Rasulullah itu pecinta, kasih sayangnya tinggi, jangankan sama istrinya, sama orang lain pun Rasulullah itu penyayang. Oh mau ka istrina nyalira moal mungkin cai asin dipasikeun ka mantena. Tapi tetap Rasulullah ngadidik ka Ibu Aisyah, biwarang pangdamelkeun deui supaya Ibu Aisyah sadar akan kesalahan ajeun teu mengulangi di kedepanna. Intina mah bojo-bojona Rasul osok ngaleueut dina tilas Rasul sabab ngalap barokah ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat teu? Hebat. Percaya teu? Yakin teu? Hari gini enggak yakin? Ah, kitu rada kompak. Ngaji teh atuh menang-menang ye atuh. Geus di mana indung sia geus ngaji di mana eta di Balai RW Serbaguna RW 4. Saanu ngajina Ustaz Cempreng di Karawang. Ngabahas naon ngabahas ye sebenarnya. Ya Bu, jadi intinya mah mudah-mudahan orang sadayana sing ngingin barokah nya. Ari gambaran barokah Bapak Ibu eta seperti domba jeung anjing. Hampura si kusim abdi moal dirubah bahasana rek anjing we. Hapunten bilih kirang sopan. Gambaran barokah teh seperti domba jeung anjing. Pertarusanana ari domba di alam dunya aya. Anjing aya teu? Bapak-bapak cari cing wae, sariawan ya. Anjing aya teu? Pertarusan nu kadua, ari domba jeung anjing anak-anak lobaan mana? Lobaan anjing. Anjing mah sakali anakan ge 5, bahkan dugi ka 7. Domba mah paling ge 2, 3, 4, 5 ge pae 3 domba. Ya. Jadi domba jeung anjing teh anak-anak lobaan anjing, tapi tinggal dina realita kehidupan. Seurang domba apa lobaan anjing? Sekarang domba tiap lemur aya domba cantang tuh tiap kampung aya anjing. Teu pati loba anak-anak domba mah, tapi seueur
pangabutuh manusia anu ngalibatkeun kana domba. Arek hajat hitanan mencit domba, arek hajat nikahan mencit domba, arek muludan mencit domba, arek kerajaban mencit ngantuk di dieu mah. No di dieu mah. Sabab tadi ge judulna sebejaan bingis. Bahkan ekahan jeung kurbanan oge mencit domba. Can aya kasusna kurbanan make anjing teh, palias teh aya teh aya nya. Ekahan kurbanan oge mencit domba. Teu pati loba anak-anak tapi domba mah barokah. Seueur pangabutuh manusia anu melibatkeun kana domba. Perkarosanana kunaon atuh domba mah dibarokahkeun. Tah ieu nu perlu digarisbawahi. Saur observasi seorang kiai, kunaon domba dibarokahkeun sabab domba itu binatang kecintaan Rasulullah. Ampunten si Abi saya maksud bade ngahinakeun Rasulullah. Ngan maca dina keterangan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang pengembala domba. Bahkan wa ma min nabiyyin, tidak ada satu orang nabi pun yang tidak memiliki domba. Sadaya ge gaduhan domba. Maka cek eta kiai, domba marek dibarokahkeun kumaha? Tiap dinten sasarangan jeung Rasul, unggal dinten sasarangan jeung Nabi, maka pantes domba dibarokahkeun. Sakitu teh domba gara-gara sasarangan wae jeung Rasul jadi barokah. Hebat teu? Gaya teu? Aheng teu? Yakin teu? Hari gini gak yakin? Siap, resep lah mulai kompak. Sugane harudang tong ngarubutan wae tong ngobrol wae. Tanya, luka hiji eta, kunaon make domba make dibarokahkeun? Luka dua, kunaon domba make dibarokahkeun? Sabab domba mah barang tuang teh sarupa ibu. Juput we domba mah. Paling muut ke lamun dibere kudu nunganana. Tingali ari anjing. Pan anjing mah sakala di dahar. Aya nanti bangke ucing hidaan, aya anak hayam ditewak. Hapunten bisi ada foto nepi ka tai orok diwakkeun. Anjing. Domba mangan sarupa. Cing kira-kira apa, Bu? Lamun kurang sang sarua diasupkeun. Nu halal geus tumbuh urang di dahar. Aya buah batur teh bebeja heula di ala dihuapkeun barokah mah. Aya ladang togel ladang gapreh dibikeun ka anak pamajikan barokah mah. Hampura bapak ibu Allah subhanahu wa ta'ala nyimpen barokah tina barang anu haram. Tong boro-boro dinu haram dinu makruh ge Allah nyimpen barokah. Maka kalau hidup kurang hayang barokah, makanlah yang halal-halal saja. Loba nu halal ge mentar we hayang rambutan mah. Nya abdi mentar sukaan kirimkeun. Nya nu katilu kunaon domba make dibarokahkeun sabab domba mah di mana datang waktu penting sarare domba mah. Lain hayu we gigitaran bagean simkuring baheula ngagandengan batur. Ya. Di mana datang waktu penting teh sarare domba mah. Nurut ka Allah teh. Cek Allah dina Al-Qur'an wa ja'alna naumakum subata. Di mana datang waktu penting teh sarare. Ramen beurang teh piet arek dagang, arek tani, arek kulina, arek ka kantorna. Piet awak teh da penting seubeuh istirahat. Di mana datang waktu sahur domba mah sok harudang, maraca tas teh. Setengah 2, setengah 3, setengah 4. Gitu Ustaz, dong masuk gudang setengah 3 tinggali we ku ibu kakana. Setengah 3, setengah 4. Harudang dong mama maca tasbih ku bahasana. Ieu teh sesuai jeung keterangan Nabi asharihum yastabirun. Di mana datang waktu sahur teh, marentah hampura jalma anu beriman mah. Kararudang marentah hampura ka Gusti Allah. Sahur Kanjeng Nabi yang zilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin. Jadi ibu tiap pungi sahur Rasul Allah nurunkeun rahmat dina tiap pungi. Jadi malaikat rahmatnya turun. Lain malam Jumat doang unggal peuting. Fikuli lailatin dina keterangan lagi. Ka mana turuna ila sama idunya ka dunya ka langit dunya. Rek naon? Wa yunadi hal min mustaghfirin. Aya teh ye jam 1:30, 1:30, 1:30, 1:30. RT 07, RT 08 warga anak terharudang terminta hampura ka Gusti Allah. Hal minta ibin ayat ieu orang Ganawari RT 7, RT 8, 1:30, 1:30, 1:30, 1:30 keur tarobat ka Gusti Allah. Hal minta libi hajatin ayat ieu orang Ganawari RT 7, RT 8, RW 4, RW 5 kerboga kahayang dicurhatkeun ka Gusti Allah. Hayang buru-buru boga pagawean dicurhatkeun ka Gusti Allah.
hayang dibabarikeun rezeki dicurhatkeun ka Gusti Allah, hayang boga keturunan anu soleh tur soleha dicurhatkeun ka Gusti Allah. Kumaha ayeuna? Wa uniluhul matolib, maka Allah bakal nyimpunan kana hajatna eta jalma. Eta kararundang sahur teh. Ibu sok karundang sahur. Ibu araya sok karundang sahur. Alhamdulillah abdi eleh. Abdi mah tarang goblok. Bapak mah tos uwi di pasar abdi mah can buga-buga acan. Goblok. Ieu teh nyepretan dirinya lirik sendiri. Nya urang teu sahur oge teu waktu sahur teh tahajud atuh salat subuh atuh. Naon sababna sahur Rasul? Idza namal abdu versi lain, idza nama ahadukum mangga bade mana wae. Idza namal abdu di mana sare hiji abdi urang atawa ahadukum salahi saidi dibeungketan marane kabeh. Payada syaitan bisalah sati uyudin maka nyiket setan ka eta jelema kalawan tilu pirang-pirang iketan. Firosihi hiji dina sirahna, wa fi batnihi jeung dina beuteungna, wa fi rijlihi jeung dina sukuna. Faedah saikodo di mana eta hudang si jelema. Teras summa zakarallah, teras zikir ka Gusti Allah, maca doa. Hudang bawa teh ibu maca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. In halat uqdatun, maka lepaslah ikatan setan anu pertama anu aya dina sirah urang. Faedah tawa doa di mana urang hudang teh teras mangkat kacai geus ngadoa teh teras wudu. In halat uqdatun, maka lepaslah ikatan setan nu kadua anu aya tina beuteung urang. Faedah salat subha di mana salat subuh, maka lepaslah ikatan setan nu katilu nu aya tina sampean urang. Kumaha cek Rasul ka dituna? Fasorona saton, maka eta jelema teh bunga beurang teh ceria, happy. Kumaha lamun sabalikna hudang sare teh ngadoa henteu wudu henteu salat subuh bongkor da urang ge jam 8 hampura ibu jelema eta mah cek Rasul di mana hudang teh rupek weh galau weh gabun weh sabab ikatan setan diisuk nepi ka sore teu lepas. Tak mudah-mudahan ya urang sadayana sing dipasihan taufik jeung hidayah teu tiasa tahajud ge atuh heula minimal dina salat subuh garukahnya. Mudah-mudahan hirup urang sadayana sing papanggih jeung kabugahan da cek Rasul kitu lamun hayang bungah kudu kitu. Bungah bobote nu kahiji urang maca doa, nu kadua teras wudu acai, nu katilu salat subuh. Maka pasorona saton urang sadayana maka bakal bungah. Tak mudah-mudahan sakali deui tah eta nya kunaon sababna doma make dibarokahkeun. Jadi mudah-mudahan urang sadayana silinging barokah. Piraku doma oge dibarokahkeun gara-gara sasarengan wae jeung Rasul. Kumaha urang mah? Urang mah umatna Rasulullah. Mata kamu hirup urang hayang barokah, ikutilah jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulna ayeuna tos teu aya, tuturkeun para ulama, para habaib, para ulama, guru-guru urang sadayana anu nyanak ilmu-ilmu anjeunna. Melalui tangan sahabat tabiin, atba tabiin, dugi kaparat kamarantena pulungan ku urang sadayana rotinan sing rajin teras anggo ku urang dalam kehidupan sehari-harinya supaya urang sadayana hirup penging kabarokahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ulama teh barokah ibu. Aya hiji sim abdi pernah nonton YouTube video dina YouTube aya hiji ustad bejana mah ngomongwa kitab Sapina tapi teu dibaca manehna mah da tersepun Sapina teh teu beukieun da aliranna beda jeung urang. Cek manehna di mana jelema ngikutin ieu kitab Sapina maka eta jelema teh tidak sarojeng ngikutin agamana ulama lain agama Rasulullah. Asa beletnya asa belet cek sim kuring mah da ayeuna ibu Al-Qur'an teh teu moal bisa diteuleman ku otak urang mah bodoh. Maka kudu ngandeleun ilmu para ulama. Sok we ayeuna we dina bab qosor wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dina bab qosor gitu di mana orang bepergian keluar di iman maka orang dimenangkeun palaisa alaikum junahun kusabab bahasa nage palaisa alaikum junahun maka arek kosor mangga arek salat itmam mangga ngan dina eta keterangan teu dibejakeun kumaha weunangna kosor teh menurut versi Imam Syafi'i dalam kitab fikihna. Jadi orang menang kosor teh di mana orang ngalakukan perjalanan marhalata ini dua pemondokan. Ngan sing hade santri tong gagal paham.
tong abong-abong nama bahasana dua pemondokan. Oh berarti kawanayasa oke cenah meunang urang ngosor. Naon gitu kawanayasa menang ngosor. Apan kaliwatan dua pemondokan, pondok salam jeung pondok bungur. Ungkah tetep Bang Besti. Lain dua pemondokan eta maksana 2 poe 2 pentingan kirang langkung 82 km. Maka urang lamun teu aya ulama sesat. Ngandalkeun ku akal urang mah. Dan mudah-mudahan orang sadayana sing tiasa ngalah barokah ti para ulama, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah tanya luka hiji mudah-mudahan orang sadayana sing kenging barokah, amin. Luka dua mudah-mudahan kuwasilahna orang sadayana ngalaksanakeun Isra Mi'raj ieu, ngagungkeun Isra Mi'raj ieu, sauwihna ti dieu mudah-mudahan orang sadayana sing jadi jalmi-jalmi anu cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu cinta ka Rasulullah? Bapak cinta ka Rasulullah? Ibu Nabi Adam alaihissalam jeung Ibu Hawa nuju di surga, nikah nate mas kawin nate ngangge sholawat di surga mah segala aya. Aya ngangge naon mas kawin ngangge sholawat, disebut lagi sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Nah jadi urang teh hirup di alam dunia teh ieu teh ladang mas kawin sholawat ibu. Mentak lamun urang sadayana teu cinta kana sholawat perlu dipertanyakeun. Panca kaki urang bawa turunan domba. Teu cinta karena sholawat, kudu cinta karena sholawat. Sebab ciri cinta teh nyaeta waman ahabba syai'an kasiro dinglu. Sahaja mah anu mika cinta karena hiji perkara sok seueur nyebat-nyebatkan. Nyebat namina. Ieu mah nunggal poe disebut teh si Andin jeung si Aldebaran. Tara sholawatan mah. Lamun urang ngaku cinta ka Rasulullah, saur para ulama minimal sadinten saungi orang kudu maca sholawat 600 kali. Nyatong sholawat kamilah ibu. Da urang mah atuh kapasitas ibadah lemah kene. Nu pondok we sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. 600 balen. Berat sekaligus mah Ustaz. Sok dikiri diet aya mah zaman kiri diet. Zaman kiri diet sugan geus lohor 200. Asar 200, geus maghrib 200, senang 600 balen mah. Tambahan 400 deui da urang mah hirup loba dosa 1000 sadinten sawangi teh. Sallallahu alaihi Muhammad mualan. Buktikeun cinta urang ka Rasul teh. Kunaon atuh urang make kudu cinta ka Rasulullah? Geus jelas. Urang sadayana hirup di alam dunya teh ieu karena Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul amlak. Tepati-pati kami nyieun anjeun Muhammad ceuk Allah dina hadis qudsi angin karena tepati-pati kami nek ciptakeun anjeun Muhammad maka diciptakeun astagfirullahaladzim bantosan Pak anjeun Muhammad namun tepati-pati ada alam bumi kabeh semua ada anjeun. Jadi tepati-pati Allah Subhanahu wa taala ngadamel alam bumi beserta isinya. Karena Allah Subhanahu wa taala bade ngadamelkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata urang sadayana ge aya di alam dunya itu wasilah Allah Subhanahu wa taala ngadamel Kanjeng Nabi Muhammad. Nikmat urang sadayana, beunghar urang sadayana. Teras naon rupi rezeki urang sadayana ieu teh sadayana karena wasilah ayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata urang kacida lepatna, kacida gorengna lamun urang teu daek maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Oge salat 5 waktu ieu. Ieu teh bukti cintana Rasulullah ka urang sadayana. Da kawin mah atuh salat teh 50 waktu parentahna mah. Kanjeng Nabi turun dina Mi'raj teh tepang di langit kagenep sareng Nabi Musa alaihissalam ditaros ku Nabi Musa. Ya Muhammad, anjeun patos tepang jeung Gusti Allah, parantos dipasihan ku Gusti Allah kewajiban. Seueur kewajiban di antawisna salat anu 50 waktu. Irji'i ila rabbik, balik deui anjeun ka pangeran anjeun. Muabuateun Muhammad umat si lain salat 50 waktu sadinten sawengi. Umat kami ge di jalan badag teu karuateun, bahkan geus dikurangan ge anger teu karuateun keneh. Komo umat maneh malah leutik. Di mana ge lemah. Baragi ajoji. Moal karuateun. Si balik deui minta dikurangan. Rasulullah isin-isin oge angkat deui ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Minta dikirangan, nu tadina 50 waktu teh dikurangan 5 waktu dugi ka 8 kali uihan. Akhirnya jadi 5 waktu. Tak itu bukti cinta Rasulullah ka urang. Dan Rasulullah mah sanggeun salat 50 waktu oge. Tapi anjeun aku cinta ka urang sadayana
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihunkeun dikira deui ka Gusti Allah dugi ka 8 kali uhan, jadilah salat anu 5 waktu. Tanya terbukti cinta Rasul ka urang sadayana. Geuna ibu cinta ka Rasulullah mah, cinta ka Rasulullah mah dibales. Ayeuna aya budak ngora ya, ibu, aya budak ngora, beungeut nama henteu si aya goreng ngan kurang kaset, motor, backjul. Hideung deui. Kolotna teu boga, pengangguran deui. Bogoh kanu geulis, anak menteri cing kira-kirana ditarima moal. 88% ditolak. Tapi cintana ka Rasulullah, arek pengangguran rek nu usahana, arek petani rek pedagangna, pasti cintana bakal dibales ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata urang si cinta ka Rasulullah sing seueur maca shalawat. Naon sababna? Saur Rasul man sholat alayya sallallahu alaihi biha asron, sahaja mah anu maca sholawat ka kami cek Rasulullah, maka bakal dibalas ku Allah ku eta sholawat kalawan 10 sholawatan. Geunah teu? Sholawat Allah hiji we lamun hiji dibandingkeun jeung kebaikan alam dunya ti mimiti didamel dugi ka kiamat langkung beuratan sholawat ti Gusti Allah. Mata urang sadayana sing lain maca sholawat ka Gusti Allah ka Kanjeng Nabi dengan ikhlas, iman dan wahtisaban. Geunah cinta ka Allah jeung ka Rasulullah mah dibalas, ibu. Pasti bakal dibalas. Bagja dunia jeung akhiratna. Kamakola Bang Haji Roma Irama. Ibu Yos nyanyi heula. Kapunten kapun guru, ka para asatid wal asatidah kumaha da teh di bumbuan mah hararogo. Hararogo tararulu nunutan da di bawah ngaji ieu mah narunutan. Geus sarua sih kitu ge kos kitu. Da papalidan di dieu deh. Geus kemarin dah kamari geus pernah nya Agustusan di ditu teh kudu diomongkeun deui berarti anu nyawer. Dan nu teh nyawer berarti teu mere. Tamanya singartos we Dani Is ieu teh atuh menang-menang ladang nyawer balik teh keur ngagantian bensin lain toma ieu mah. Ke heula teh acan. Wah, lain nyawer sebentar rek nyawer. Acan nyanyi lagi sebentar rek nyawer. Itu nunggu serok berat bawana. Mau apa we kertas.